Senyum, senyum, senyum. Dadah, dadah. Tuh, dadah dah. Dadah, bulu-bulu. Dadah nak bulu dadah. Alah, mama. Sedang kesana naon. Selamat kepada anak Juragan yang akan melaksanakan walimatul arus kepada Juragan. Semoga sukses selalu untuk putranya, biar rumah tangganya aman, tertib. Lagi dengan saya, Bro Remong TV. Saya sebagai Kang Tonho, sebagai Ketua RT, dan ini Preman Gang Kata, Mang Ebot. Nah, di samping kiri ada Bapak Kadus. Bapak Kadus RWA-an asli khusus. Ayo guys, cuang nge-review Juragan anu keur di tulang coleng ya, studi ditu ayo. Guys, pengantar seserahan dari keluarga Juragan Nut dari daerah Megalodon. Ayo guys, cuang ke Juragan. Ini Juragan guys, menuju di Colang Coleng di Dangdanan. Pak Kadus. Nah, Ibu Juragan. Juragan. Lambaikan tangan Ibu Juragan. Pengantin udah selesai pengantin. Pengantin. Ya. Lulus gitu pengantin euy. Aduh, Pengantin lalu satu pengantin. Aduh, ini mah kurang cemu bapak kayak ieu mah. 3. Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan Kang Tonho, Bro Remong TV. Simkuring bade nyuhunkeun pesan-pesan di padi kanggo Juragan anu bade nikahkeun putra sulungna. Mak padi. Mudah-mudahan putra sulung Juragan ayeuna bade dinikahkeun di awal hingga akhir lancar. Amin. Keluargana sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng dunia akhirat. Bagus. Belum ke akhirat padi, belum. Masih di dunia, belum ke akhirat. Ya, seperti itulah pesan dan kesan dari sutradara Remong TV begitu guys.
sebentar lagi pernikahan akan segera dilaksanakan. Oke, ikuti terus ya guys ya perjalanan dari kru Remong TV. Terima kasih guys. Oke guys, Mundur. paling setengah jam lagi Putra Sulung Juragan mau diakadan guys. Awas. Dari mungkin di tempat langsungnya, langsung langsungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jang dari Septian Bapak nikahkan putri kandung Bapak Namina Desi Putriani kanggo anjen kalayan di mas kawinan ku artos 5 juta rupiah ditambih emas 11
gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah kade Siti Triani putri bapak kanggo abdi nganggo mas kawin emas 11 gram sareng artos 5 juta dibayar kontan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Oh di papa ke tuh. Enak. Jangan dikasih. Neng pengajian. Kalau ada Bapak hari dia Pak. Apa dia? Habis soalnya. Mana mas kawin nak? Ada tujuan ada gula boleh. Payah. Sadaya nak. Cepeng. Jadi cepeng lah. Cepeng duaan. Neng cepeng. Masih gana hiji. Neng desi tenang. Bojo AA. Ya yang datang. Mas kawin kita kemana tersebut tadi dina ikrar jam kubur Bang Rupi
naon emas 11 gram tambahin yang nggak ke mudah-mudahan ayah manfaatnya dan sampai dari suamiku tercinta abdi nampi mas kawin ya dan setelah khairul kathir tas sama tanah tas anak beneran terus can simpan jadi oh aduh mana bete Cepeng keduaan. Tah gitu tah. Cepeng ya. Malikannya. Ningalinya ke kamera. Karena sih kenalin kamera. Ningali ke kamera. Tangahkeun ka dieu deh. Der, tangahkeun gitu. Yakin mau dibuka ya, Tak? Tahu sih, Pan? Waktu kadekeun. Keking wakacalik ya, Ibu nikah. Sih, lah. Ibu nikah nenek. Setelah. Bang. Yo. Ngarene ya. Panangan kenca karena cangkeng neng. Ngarangkul. Kalau kalian kenca. Gigit. Usang. Sing rata. Anak keneng. Jagung kena istrina tuh dah. Masih oke? Hah? Tutupkan. Tok Garudana neng. Tutupkan. Nah, Cok. Udah dah. Ngareneng. Ngareneng. Jangan lupa tersenyum ya. Iya. Sudah, pose bebas. Naik dulu kiri. 1, 2, 3. Angkat itu. Oke, selfie. Ya. Para bapak, para saudara-saudara yang hormati sipir, alhamdulillah acara uji nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan wal arda wada'aha lil anam. Al ayah nami simkuring ngaoskeun surat Ar-Rahman eta teh surat khusus panganten. Anu diaoskeun ke ditamatkeun malajengkeun ku panganten. Hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah, ugi anu simkuring dipihormat kapayeuneun pangarsa kasepuhan pinisepuh anu dipisepuh di pertempatan anu regreg di pageuna anu weruh di tempatna utamina ka para alim ulama tokoh agama anu sami hadir ugi anu simkuring dipihormat ka aparat pemerintahan di atas di bawahan ugi sami simkuring dipihormat ka besan miwah Kulawari Jembarna bahkan sadaya kapanitiaan oge anu simkuring dipihormat wabil khusus ka Penata Calagara
guru-guru waktu anu bijaksana oge anu simkuring dipihormat. Langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Rabbul Ghafur. Sholawat salam sapaposna mudah-mudahan dilelerkeun ka panutan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam telali ka kulawargina tukendak ka para sahabatna umum ka sadaya umatna kalebet urang sadayana. Pangarsa besan sepuh nasineng anu simkuring dipihormat, simkuring ngawakilan pun adi anu katelahna juragan ya Pak. Juragan alhamdulillah anjeunna gaduh channel Remong TV. Bilih urang dia teu acan muka Pak, mangga dibuka dina channel YouTube RTV Remong TV kayak muncul Bapak Juragan aja. Simkuring ngawakilan anjeunna painten saur protokol tadi naros simkuring diwaler paintennya tatamu sadu cunduk untuk maksud mau datang tanpa sejarah tangtos sundukna nyanak ngemu maksud datangna nyanak maksud painten anu kahiji nyata sejak nyengakeun salam silaturahmi di Kulawargi Jembar panganten pamaget ka Kulawargi Jembar panganten istri di dieu. Satu painten satu acan kebat kapapanjangan minangka simkuring dina ieu waktos minangkana Pak MC simkuring di damel kokolot itu. Namun acara tadi teh sok aya seren tampil. Panginten simkuring saur wengi mikir kumaha picaritaeun. Ai sing teh memeh diserenkeun terus dinikahkeun, rupina teh kabur sadayana urang pajengan. Kabur. Nya dina pada intina painten ieu simkuring ngahaturkeun nuhun ka besan miwah Kulawargi Jembar di dieu kasipuhan teu nya anu parantos kersa nampi simkuring sarombongan anu sakieu seueurna anu mung saukur ngaheurinanan wungkul. Hatur nuhun kana panampianana hapunten kana kakiranganana boh pilih simkuring sarombongan diparipos maceuna meuni maleuteung teuing ngabanalit ngumat-ngumat jatang pinang rupina teh upami diuntuikeun mah saurang-saurang dugi ka jalan ieu bakat ku panjang aleuttanan ieu teh tawis naon tawis ngiring bingah ieu teh nu ngiring teh sadayana ogenan tatangi sareng wargi sadayana ogenan malah upami teu dihulag marupina salembur